diibadahana Allah kudu nyambung antara orang ibadah jeung diibadahan. Emang itu ternyambung di mana? Ya salat ya kudu dibayar, maca khutbah bae Jumat kudu dibayar, mun eueuh nu dibayar mun teu dibayar pere Jumat naonan atuh di kota mah loba nu pere Jumat lantaran khotibna teu dibayar. Masa ibadah kos kitu? Eta gara-gara mudirun eta kos kitu. Mantap ulama greget jasa ka kiai anu maca khutbah Jumat haju dibayar, hayang nyekek bae kula banyak. Iya geus kumaha atuh salat si kos kitu ya Allah ya Rabb. Tah asana anak mata ka kiai kos kitu. Ieu kunaon karari itu ibadah lain hayu lillahi taala na tembongkeun. Sing nya endahan makin hayu kadieuna saya udah setahun nanti sinut belum naik gaji goblok berenang tarolol aja saya tapi ente di Tangerang mah ente maksudnya ente beda geus lamun aya kiai maca khutbah yang dibayar ulah dipakai supaya arah ikhlas ibadahna. Masya Allah sakedeung deui mangke puasa minta dibayar ka saha berenang asana ka bupati beureun. Aduh, Masya Allah ya ibadahnya tah ya akibat naon dia? Akibat lepas batinna. Henteu kudu rek mantap bahan bersih kiai na meureun hayang dibere bagian. Atuh bagi dua jeung aing sia. Karak aman. Oh, sia awas teh dibagi ku aing diacak-acak sia. Je aing mah geus bae pokona mah jadi preman khotbah atuh lah. Aye henteu rek dadaol ulah henteu ngan eta akibat lepas batin ibadah make jeung dikitu-kitu sagala eta cenah ceramah dibayar eta ge pada bae ngan eta rada deres eta rada deres atuh lain salat ieu tahu ai boga duit sia bayar itu boga di talian atuh kiai. Moal maju maksudna agama sanajan ceramah kiai lah yang dibayar adapun dibere atuh masalah ibarat. Ngan lamun hayang dibere beda dibere jeung hayang dibere beda. Tah geus cenah teu kanyahoan ieu urang hayang henteu be parangsan. Aya nu nyahoeun. Nah iyalah di akhir zaman seperti eta maksudna di Indonesia geus pirkoh-pirkoh baheula mah urang gadege di Indonesia aya Syiah ayeuna di Serang nu loba kudu dibejakeun di Serang jeung di Pandeglang Tangerang tepati Tangerang tapi di Serang jeung di Pandeglang tararimul Wahabi jeung Syiah di dieu. Ya Allah ya Rabb. Geus dek aya nu pernah di dieu di Tangerang ngembangkeun. Alhamdulillah henteu pindah jalan ka Serang. Jakarta geus mulai BDG loba. Mana BDG? Bandung. BDG pan sih jebut-jebutna. Di jalan teh aya batu BDG Bandung. Nah, ieu geus abalaya kuari. Lamun diantepkeun kersaning Gusti misalna 10-20 tahun ka hareup wallahu a'lam nya tetapi alhamdulillah nu urang karasa sabaraha puluh tahun Muhammadiyah ngembangkeun kawahabian melalui organisasi eta ja biasa bae di urang tetep bae balik deui ka NU deui ka NU deui. Sadajan NU na kos kitu balik deui we imah urang ge jagana ngan rubuh hudangkeun kacana cenah pareupeus ketrekan ku sia jual. Nah balik deui sadajan persis kitu-kitu bae di Bandung sakitu da bae. Keur carita firqah-firqah nah serangan-serangan kafir baheula menghancurkan khalifah akibat lemahna para tokoh Islam, lemahna para ulama.
kelemahanana lain teu pinter dibuat perbedaan anu sangat luar biasa. Urang kuari perbedaan pohar. Mulai nu ngahalalkeun kredit, ngahalalkeun bunga bank baheula moal aya keur kula leutik serempak kabeh haram bunga bank. Kuari geus mulai halal. Belah dieuna nu ngahalalkeun kredit baheula mah kredit haram sia ulah riba. Kuari mah jeung kiai-kiaina ngredit. Oh, kadang di zina geh itu bakal dihalalkeun, teu dihalalkeun gambalaya. Ya, ieu keur carita keberanian paham lantaran urangna teu solid. Nah, ieu lemah kan, engkena tuh diperkuat akibatna atuh perbedaan. Tina perbedaan eta kan jadi melemah. Iyalah lemah diserang lah. Maksudna eta kafir nu ngaran Yahudi deuk nyerang sebuah negara teh dilemahkeun heuh. Henteu ujug-ujug. Paling dahsyat adalah dilemahkeun perekonomianana. Sedangkan perekonomian tergantung perpolitika. Atau dibalik politik eta tergantung ekonomi. Dibaliklah ekonomi tergantung politik. Balik gede politik tergantung. Kumaha sih eta mah serangkai. Nah, di Indonesia potensi soal hasil bumi, tapi ekonomi kuari carut marut. Mentak kula boga pabrik geus ditutup kabeh. Ih, sok nyaho bae. Beak geus karyawan aing kita baralik ka geus. Tutup kabeh. Sebab naon? Teu kauji perputaranana. Nah, akibat perpolitikanana mun dicaritakeun kuari masyaallah ngeri urang. Walaupun loba kebutuhan di negara, tetapi kan tergantung perekonomianan. Ekonomi teh kapan aya huluna? Ieu huluna saha? Ente makan nyahona dagang kerupuk, dagang jengkol, dagang teh nyaho hulu. Teh nyaho hulu. Urang geus sapira buntut. Sedengkeun kebo teh lamun tas gupak nu paling bahaya buntut. Aduh, lu geus ngagibah atuh geus komo kumaha beungeut nyerinya kotor. Nah ieu. Nu dimaksud panjang nu dimaksud mah urang teh katingali lemahna sebab dibuat lemah. Jangan lemahkeun kayaki dan kayakinan geus puguh kuari dileungitkeun jati diri lemah dicoba deui ekonomina lemah coba politikna lemah atuh tinggal ngajegurna bae mun diserang mana boga kekuatan urang aya baheula mah dongeng ngajara rago di urang kuari mana nu jago baheula mah harebat muterkeun roda politikna kuari mana keur carita encan kadeuleu atuh keur lemah mun perang kuari mun tayang ka mana urang geus kanyahoan sektor-sektorna terjadi peperangan teh kitu urang nyaritakeun Suriah peperangan teh nu mantak perang teh meureun aya sabab-sabab mantak perang anu teu katahan ku rakyat eta teh kan perang pemerintah jeung rakyat terus eta ka ayeuna pemerintah jeung rakyat kok bisa perang seperti eta di urang ge ku ari dikhawatirkeun lamun kurang penjagaanna bakal terjadi andai setik beku kula dicaritakeun andai undang-undang nu di negara Indonesia yang mayoritas Islam
bahkan negara Islam terbesar disebut nasa dunia ajunya undang-undang anu kira-kira urang teu satuju misalna halal zina da kumaha teu berontak pasti berontak kan pasti ulama kan ngahuhuluanan tuh kan terjadilah dijieun undang-undangna urang teu satuju mentek teu satuju lantaran atuh berbenturan jeung syariat nomor kahiji cek akal ge kumaha mun anak urang dizinahan deres anak mah pamajikan ye pancen deres keur carita hayu acak-acakan ya ributlah rakyat setuju dengan undang-undang eta pemerintah ngahajakan buatan Yahudi yeun pertahankeun DPR na aroplopan kabeh itu bisa ngatur teu bisa ngapus misal pasti perang kan seperti itu ini kan gua geus lu bandek peperangan tinggal kiai na bae menyaritakeun dek undang-undang nomor sekian bertentangan undang-undang nomor bertentangan jeung di urang mayoritas Islam perang lain jeung Yahudi lain jeung Amerika lain jeung RRC tapi perang jeung pamarentah aslina mah jeung Yahudi sebab eta teh buatannyana ngan nyana nyalindung di urang tah ieu mah pada urang mah ngomong ieu mah pada urang ieu mah nya yang saya ngobrol dengan tukang Maluku yang tukang Majelat tuh lain ngaji mah hitung-hitung ngobrol biasa be tuh ngadu bako eta obrolan teh kos gitu tah ye mah digaleng huunya eta mah ngan sakadar ngadu bako doang terjadi mah tuh wallahu a'lam ngan andai kata seperti eta pasti perang sedengkeun Islam mah lamun geus dihuhuluan ku kiai ya tadi surya teh dihuhuluan atau ku kiai na ditembak ceger kiai na dibrendel sabaraha kiai Yaman kiai na dibuat seperti ada babarieun Yahudi nah nu mantak urang ngadoa kalau mudah-mudahan di Indonesia mau ulah terjadi peperangan antara masyarakat jeung masyarakat bangsa jeung bangsa rakyat jeung pemerintah mudah-mudahan ku Allah ditangtayungan sehingga ulah aya ekses jeung sesuatu nu bakal nimbulkeun peperangan amin ya robbal alamin atuh perang urang ge teu sieun ieu unggal poe ge nu nyandung aja perang ngalulu mun geus bu nyandung mah geus kabubat kabebat ayo perang ayo korenganan pelampiasan di imahna dicarekan we kuno kolot geus mending perang cek kana teu ya ieu lalakol mantap urang mah sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin dahar geunah nginum geunah hees geunah ih sabodo we urang anu penting malah bisa maca sholawat ka Kangjeng Nabi geus teu mikiran negara aja emang pejabat lain naon lain teu mikiran ekonomi jadi dagang ge sendat-sendat urang mah teu mikiran tani di mana sawahna ge eueuh teu geus kudu dipikiran bandingan jana teh we paminggu urang ngarajiu wah aya geus pelampiasan atuh bagus pelampiasan kana ngaji daripada ka ditu Gunung Kawi naon ya nah dalam kondisi perang eta teh bisa gencatan senjata sejenak heula mit eureun heula nya sakedeung eureun sah akad eureun heula perang damai sementara udnah ngaranna ala ayan qadhul imam mata syaa iraha bae endeukna iraha bae siapna
sah akad hudnah iraha bae endegna sakumaha nu kamari dicaritakeun geus wa mata sohat di mana sah akad hudnah wajabal kafu anhum atuh wajib nyana nyegah eureun berarti hatatan qadiya hingga eureun teng hingga beak masa perjanjian hudnahna oyan kuduha atawa nyana kufar ngabubarkeun kana hudnahna ditasrihin dengan penjelasan bahasa tasrihna bahasa atawa kita lina merangan deui ka urangnya siap perang deui gencatan senjata anu geus disepakati kedua belah pihak antara mukminin jeung kafirin terjadilah eureun heula peperangan bisa dimulai deui hatatan qadiya geus beak perjanjian peperangan mulai deui perang atawa yang kuduha dibubar ku kufar sorang gencatan senjata tes tahun atau kemari 4 bulan ternyata 2 bulan nyana geus nyerang deui ka urang melalui bahasa-bahasa ya otomatis berangkat deui perang pantang mundur mukmin atawa nyana langsung merangan urang tadi mengabubar perjanjian dengan bahasa walaupun anu geus disepakati 4 bulan tapi 2 bulan nyana geus bangun siap deui bahasa-bahasa untuk perang geus batalkeun hudna perang atau memang langsung nyana nyerang ke urang peranglah atau mukatabati alil Arab dimukatabakeun ahli-ahli Arab peranglah di auratin lan auqat li muslimin atau jelema Islam dibunuhan ku nyana perang terjadi deui Masya Allah dongeng doang ieu mah dongeng ngaji ngaranna jadi urang teh ngadengekeun kieu oh kitunya dilaksanakeun moal ieu mah jatuh ya mah sakadar naon kartu ngaranna sakadar penjelasan koleksi ilmu lah di jero hate urang oh kitu kecuali kula nu jadi presidenna ganti urang undang-undang nama undang-undang Al-Qur'an moal eureun perang bae terus wajana ulah teh cara kieu ulah jadi itu nuk jadi kumaha jadi ijazah teh gablek keur carita seperti ieu teh ilmu teh kos kitu tah oh masyaallah wa idzan taqadat di mana-mana bubar hunna atu jazatil igharatu alaihim tipuan serangan terhadap kufar bayatuhum metingkeun para kufar serangan-seranganna tergantung urang atau perang mah kos gelut ngaranna gitu atuh gelutkeun di ala lemahna sang kuda-kuda urang mun gelut teh ayo kumaha sia masangna naon ieu kuda-kuda besi apakah kacimande apakah kuda-kuda ieu teh kitu naon ngaranna cikaret atawa cikalong atau kalong meuting dan ngajawan gerakan-gerakan ada serangan-serangan lagi gitu tangkis aya kesempatan tonjok tangkis kesempatan tonjok nah kos tinju we double cover heula karat kecuali Mike Tyson double cover sikat habis goler geus nya mah kos kitu pagaweanan ayo sia sikat habis naon bae ditinju ku jana ayo eleh ceuli digegel beres geus penting menang aing mah tapi ujung-ujungna mah asup Islam Masya Allah hidayah datang kuarinya norekat geus penjara geus narkoba geus tinju geus nyana asup Islam boga guru kuari zikir ya Allah ya Rabbi maha kawasa Allah seperti eta kos habibi teh boga guru
bejakeun tapi guruna mentaknya menyendiri sorangan bebejana mah kesepian lain indah jana sorangan bae bertafakur ka Gusti Allah tak beda ngembutna umat sebab naon di dirina aya sesuatu nu tersimpan eta lah naon eta cinta sejati terhadap ainu sisa masuk aju seuri lain eta Masya Allah karim nah ini kayak kumpulnya dibuka anak sebab ayah muridna anu di Serpong teh aya naon kana naon sia mah teu nyaho Serpong acan aya naon di dinya Masya Allah segala softtek segala naon oh kanyaho sia mah softtek mah kan ini tambah puspitek aya muridna ngaji di dieu nu mantak ngaji lantaran jadla kitu boga anak sakola di Jogja kemudian bapakna jeung almarhum Haji Muhadi raket ngobrol akhirna ka dieu ngaji lah sorangan sageus ngaji sorangan tertarik dibawa kunyana duaan tiluan samobil eta teh murid Habibi murid anu istimewa anu ngagantian di ITB jeung sajabana moal dibejakeun ngaranna kemudian manehanana ngobrol empat mata jeung kula maksudna naon besi hayang bisa nyieun bom kula dididik ya kira-kira yang murid aing ya segala nyieun bom segala babari segala teh lah sekolah teh nyieun bom geus ngaji bae oh ya besi siap ya kana dididik aya bae nya ngembangkeun nyana elmuna eta atuh eta bae ngobrol di mamana ge nah akhirnya ngobrol nu luar biasa ngobrolkeun tentang Habibi anu nurunkeun ilmu ka nyana loba ilmu nu diturunkeun di luar gitu ngaranna di luar pendidikan formal khusus kebelah dieuna titah loba maca sholawat aneh tina teknik kana sholawat kan naon hubunganana tina teknik nyen kapal kana sholawat nah akhirnya ka dia ngobrol bahkan hampir diajak ka dia tah Habibi teh hampir kunyana tah ngaji di dia urang dengan kadang aya 2 minggu sekali kadang sebulan sekali lantaran nyana atuh sibuk tapi masih ngaji teh nyaritakeun terakhir setelah istrina meninggal dia ada tusi dongeng boga guru khusus tadina hayang ka dieu ulah cek ulah geus neangan bae nu sejen tah ayeuna seperti eta lah kehebatanan datang ka boga perasaan eueuh nanaonan dunia teh dan lain-lain sebagainya etalah seorang Habibi urang keur leutik ku kolot urang sakola sia abah pinter ku Habibi gitu kan kabelah dia Badung sia ku saja pendi goblok dibalik urang keur leutik kos kitu keur leutik sakola sia abah pinter ku Habibi eta inget bae kan keur leutik maka betanyakeun ge keur zaman urang kemudian ulang letik aja ke dia sekolah sia sing rajin kos Habibi dia pinter gitu bahasana barang ka dia kos kitu tak kos 2 kali ya Allah ya Rabb nah kayak dibejakeun irahani kukula guru nah aya khusus ya nah ieu urusan peperangan di mana geus selesai menang serang bubar perjanjian sakumaha nu geus disepakati kedua belah pihak efek tidak ditaati manehanana langsung merangan urang atau membunuh muslim ya otomatis menang urang diserang tanpa
bebeja deui sebabnya nangis melakukan yang tidak senonoh artina nya nangis ngarumpak kana perjanjian benang serangan-serangan anak peuting ge bayatuh metingkeun kana serangan terhadap manehanana sebagai kufar sebab nya nangis mudar kana perjanjian terus gelut sakumaha tadi urang teh keur nyaritakeun gelut tangkus tengkas jeget eta mah keur carita naon gitu ngaranna tanpa tipu-tipuan aslina mah gelut mah nipu engkena mah kumaha bae eta mah dia nipu dia gelut mah akal urang kadieu hese kaditu hese kadieu hese ya otomatis eueuh di jalan iwal teh dipencet penelerna pencet ku padahal eueuh di guru pencet kudu mencet peler atuh eueuh tapi atuh gelut takos kitu kapan nah aya deui nu kieu kitu hese bae nya mah dilangketek bae aya jelema nu paehna dilangketek lantaran ku jago-jagona jah geus ku golok teuteraku ieu teuteraku hiji deui langketek sia hayo sia tah aya di urang teh kudu dilangketek di urang asal didatangkeun awewe ngigel laas geus yo tung geus buruan ge dijual nah gitulah cerita seputar hudna walau naqadha ba'duhum dimana ngabubar sawarehna walam yungkiril bakun teinkar sasesana dikaulin ku ucapan wala palin tapi henteu ku pagawean mah intaqadha bubarlah ahdu teh fihim dina di anu sasesana tadi aya don deui berarti sareng ngabubarkeun wa in ankaru bitizali lamun alalin karnya kulantaran nyingkir atawa bejaanana imam dibaqaihim alal ahdi atuh paala atuh teu bubar ieu mah keur carita tentang walau khafa khianatahum lamun sieun imam kana khianatna wala khianatna farabakum falahu naqdu ahdihim ilaihim menanglah membuang perjanjianna termasuk terhadap manehanana ju wa yuballighum al-mamana nyampikeun kana keamanan walawan bulu jeung teu meunang gitu ngabuang imam akdadzibah bituhmati akad zimah cuma sekedar tuhmah kudu jelas tadi ge kan tasrihin ucapanana jelas atawa merangan urang ai kitu mah sekedar tuhmah doang sangka-sangka ulah kudu jelas ikan peperangan urang ge urang teu meunang tuhmah teh urang jadi kokolot di lembur ju aya sesuatu terjadi kemudian urang liwat nyana teu nanya ka urang waduh bener berarti ka aing teh nyangka tuhmah teh nu kos kitulah sangka-sangka atawa awewe dicandung kemudian atawa salakina balik peuting bae pamajikan ulah wakas goreng sangka kelebab ayeuna mah kan macet teh kadang-kadang ulah wakas ka madikna kan peuting bae ieu jeung lain deui asana kade narasan ku lama lain deui eta kan nyieun-nyieun eta kos kitu ngaran ulah gitu pemajikan urusan bae setungtung balik keneh mah alhamdulillah lah kajenteng nyangsang di mana tapi balik keneh ya kan ngeunaheun ka hatena ngeunaheun ya bahkan saeutik curiga tuh mate curiga ieu ge dina peperangan teu meunang urang langsung nyerang lantaran aya pencurigaan ulah ieu contoh leutik bae di imah urang balik rada telat ulah waka curiga atuh engke lamun curiga bae eta bakal jadi hancur rumah tangga teh. Ka asa ngagakeun sabulan ieu teh balik rada peuting bae ieu. Aya naon sih Kak? Kula mah lain kuda naon besi bae besi. Ulah curiga cintaku cuma satu. Waduh. Tapi kan balik peuting macet. Kan kamari mah rada peuting jasa, lain macetnya betus bana. Nu kamari mah peuting jasa balik ke jam 3 eta mah nyangsang. Tah eta duh layak.
Halo, ulah kacuriga, wala yajuzu wallahu a'lam bissawab.